Tarbiyatuhu ari ieu eta rek nyaritakeun ngadidikna Kangjeng Nabi wa wafatu jaddihi jeung pupus eyangna Kangjeng Nabi. Koma ngadeg bitarbiyatihi kana ngurusna Kangjeng Nabi atanapi ngadidik Kangjeng Nabi ba'da wafati ummihi dina sabada pupus ibuna Kangjeng Nabi saha jadduhu eyangna Kangjeng Nabi Abdul Muttalibi tegasna Abdul Muttalib. Wakana jeung bukti itu Abdul Muttalib eta yuhibbu mika cinta itu Abdul Muttalib hu ka Kangjeng Nabi aktsara kalawan leuwih loba min hubbihi tinimang cintana itu Abdul Muttalib li auladihi ka pirang-pirang budakna itu Abdul Muttalib. Walama balago jeung samang-samangsa nepi naon umruhu umurna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam thamaniya sanawatin kana 8 pirang-pirang tahun mata tah pupus saha jadduhu eyangna Kangjeng Nabi ba'da an kafala dina sabada yen ngurus itu jaddun hu ka Kangjeng Nabi sanataini kalawan 2 tahun atawa dina kurun waktu 2 tahun. Wa ba'da wafati jaddihi jeung dina sabada pupus eyangna Kangjeng Nabi kafala ngurus hu ka Kangjeng Nabi saha ammuhu pamanna Kangjeng Nabi Abu Thalibin tegasna Abu Thalib. Wakana bari bukti itu Abu Thalib teh eta faqiron jalma fakir fawasa'a teras ngajembarkeun saha Allahu Gusti Allah rizqahu kana rizqina itu Abu Thalib. Wakana jeung bukti sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mudati kafalatihi dina sawaktu di fi mudati kafalati ammihi dina waktu ngurus pamanna Kangjeng Nabi eta qanian lah kita tuh. Balikan deui wakana sareng bukti sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi dina waktu ngurusna paman Kangjeng Nabi qanian eta anu qanaat bima kana perkara qosama anu parantos ngabagi hu ka Kangjeng Nabi saha Allahu Gusti Allah wa yassara sareng ngagampangkeun itu Allahu ka Kangjeng Nabi lahu pikeun itu Abu Thalib. Genap ra'yuhu ari ieu eta ngangonna Kangjeng Nabi al-ghanama kana domba wa safratuhu jeung lumakuna Kangjeng Nabi al-ula ila syami al-ula anu kahiji ila syami ka nagara Syam. Kana bukti saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sigarihi dina waktu leutik na Kangjeng Nabi usiana masih kene leutik eta yar'a ngangon itu Nabi al-ghanama kana domba li ahli Makkah bogana ahli Mekah bi ujrotin kalawan buruhan ya'isyu anu ngalap biaya kahirupan Kangjeng Nabi minha tina itu ujroh.
Walamma balago jeung samang-samang sanepi Kangjeng Nabi atasiata kana 8 taun min umrihi tina umurna Kangjeng Nabi safaro tahlumaku atawa berangkat Kangjeng Nabi ila Syami ka nagara Syam ma'a ammihi sarta pamanna Kangjeng Nabi Abi Thalibin tegasna Abu Thalib bitijaratin pikeun dagang. Walamma qaruba jeung samang-samang sadeukeut Kangjeng Nabi min Busyra ti daerah Busyra Basrah ro'a tah ningali hu ka Kangjeng Nabi saha ar-rahibu Buhaira pendeta Buhaira atawa pendeta Bahira. Fa akhbaro tuluy ngabejakeun itu rahibu Bahira ammahu ka pamanna Kangjeng Nabi kana bi annahu kana sanyana itu nabi eta sayakunu bakal jadi itu nabi eta akhirul anbiya'i panungtungna pirang-pirang nabi wa talaba jeung menta atawa nitah minhu itu rahib minhu ka itu ammuhu ayarji'a kana yen mulang itu ammuhu paman nabi bihi kalawan nyandak nabi khaufan karena mikasieun alaihi madarat ka Kangjeng Nabi min aduwin ti musuh yataroqobu anu ngadago itu musuh hu ka Kangjeng Nabi. Wa qadistadalla jeung nyata geus narima pituduh itu rohib ala nubuwatihi kana kanabian Kangjeng Nabi bi alamatihi kalawan pirang-pirang ciri na itu nubuwah allati anu fi kutubi ahlil kitabi anu tetep itu lati aya dina pirang-pirang kitabna ahli kitab tegasna Injil jeung Toret. 7 Safratuhu ari ieu eta lumakuna Kangjeng Nabi asaniyatu anu kadua ila Syami ka nagara Syam. Fil khamisati wa ishrina eta tetep dina anu ka-25 na min umrihi tina umurna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safaro berangkat Nabi ila Syami ka nagara Syam marratan dina balikan saniatan anu kadua fi tijaratin dina dagang atawa pikeun dagang di Sayyidati Khadijah kagungan dunungan atanapi Sayyidah Khadijah. Wakanat jeung bukti itu Sayyidah Khadijah eta zata syarafin awewe anu ngabogaan kamuliaan wa malin jeung anu boga harta tastajiru muruhkeun itu Sayyidatu Khadijah ar-rijala ka pirang-pirang lalaki fimaliha dina molahkeun hartana itu Sayyidah Khadijah. Wa qad ikhtarat jeung nyata milih itu Sayyidah Khadijah hu ka Kangjeng Nabi li hadzal amali pikeun ieu pagawean li annaha karna sanyana itu Sayyidatu Khadijah eta sami'at ngadenge itu Sayyidah Khadijah bisidqihi kana benerna Nabi atawa jujurna Nabi wa amanatihi jeung terpercaya na Nabi kapercaya wa akhlaqihi jeung akhlakna Kangjeng Nabi asyarifati anu mulia
Wakana jeung bukti eta tetep ma'ahu sartana Kangjeng Nabi saha khodimuha ladenna itu Siti Khadijah atawa pembantukna Siti Khadijah. Maisaratu tegesna Maisarah ngaranna. Faba'a tuluy ngajual Kangjeng Nabi wabta'a jeung narima jual tegesna meuli Kangjeng Nabi waroja'a jeung mulang itu Nabi sartana Maisarah biribhin azimin kalawan mawabati anu gede.